Aya paribahasa hiji indung bisa ngurus 10 anak, tapi sabalikna 10 anak cantang tuh bisa ngurus hiji indung. Eta fakta nyata ayana. Waktuna anakna dahar kabeh. Waktuna anakna jarajan kabeh. Waktuna anakna sarakola kabeh. Waktuna anakna lebaran beli baju anyar kabeh. Belaan nganyuk ngahutang, belaan jujualan, kongkorong nepi ka coplok, gelang nepi ka leupas, suweng nepi ka ngagelenceng. Banda mah tatalang raga pokna. Nu penting mah anakna kacumponan, kahayangna kalaksana. Bujeng keur aya anjeunna di dunia. Dalah geus tilar dunia oge nu jadi indung mah masih keneh tetep aya titinggalna jang anu jadi anak. Tapi kadang sok heran, ari geus eueuh sok parebut dina hartana, nepi ka riweuh paciweuh, tapi ari pas keur aya nepi ka silih tuduhkeun jang ngurus warugana. Ulah sok marebutkeun masalah harta, sabab moalana jeung moal jamuga, komo lamun urang teu bisa mawana. Parebutkeun mah tah pas manehna hirup ngurus warugana. Sabab naon? Sabab pahala surga aya di anjeunna.